A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi kiram. Wa ila hadratin khususan Nabi Allah Hidir alaihi salam balian bin Malakan. Wa ila hadratin khususan Sultan Auliya Syaikhuna Syekh Abdul Qadir Zailani qaddasallahu sirruh. Wa ila hadrati khususan Syekh Salim bin Syamir al-Hadrami wa ila hadrati khususan Syekh Nawawi bin Umar Tanara Banten wa ila hadrati khususan Syekh Khalil Bangkalan Madura wa ila hadrati khususan hadrati Syekh Kiai Haji Yasin Masyari wa khususan Kiai Ahmad Faqi wa khususan Aizalani radhiyallahu anhum ghafarallahu dunubahum usulihim wa qura'ihim bil barakati Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasali suha jeung ari katilu na tinu tilu ma eta perkara soro anu jadi ieu ma hayawanan eta sato kadudin cara bilatung tawalada anu bijil ya bilatung min ayanin najasati tina ayana najis wal mughaladatan jeung sanajan ayana najis eta najis mughaladoh li anahu karena sanyanya bilatu la yuhlaku eta henteu didijieun bilatung min nafsi tina datiahna najis min nafsil mughaladati tina datiahna najis mughaladoh baliyatawalladu balik tabijil iya bilatung piha dina mughaladoh kadudil khali sapertikeun bilatung cuka fa innahu maka sanyana itu bilatung minna nafsil khali eta tina datiahna cuka balayatawalladu balik tabijil itu bilatung bihi dina itu cuka ya, nomor katilu pamalasikeun pasal nyarioskeun perkara anu najis bisa jadi suci gitu. Nomor katilu nyata perkara anu bijil tina sato anu jadi sato perkara anu jadi ieu perkara eta sato jadi sato mode bilatung aya bilatung ya tina bangke ta bilatung nama suci nah, ulah di dahar mangga suci eta teu meunang hileud kita menang teu menang di dahar kumaha cenah lamun hileudna dina jero peuteui
Ada hareupeut teh jero teh aya hileudna. Ada harnangka jero aya bilatungan. Katanya. Ai bilatung mah teu najis. Cek tadi perkara anu jadi ya perkara itu jadi satu. Kadudatin sepertikan bilatung tawala da min aina najasati anu bijil ya bilatung eta tina aina najis. Bangke biji bilatung, bangkena najis bilatung naman teu. Biji eta najis. Kumaha cenah daya mah bangkena ge bangke anjing. Bangke anjing paeh bilatungan. Bilatungan najis teh. Walau mogoladotan jeung sanajan aya najis eta najis mogolado. Mate anjing najis mogolado. Najis mau apa mutawasito mogolado, tan mogolado pang beratna teh najis anjing. Mogolado. Mantap kan beresihanan akakeunaan ku najis anjing mah kudu disertu. Bilatung nama teu najis. Sok sanajan eta bilatung bijil tina najis mogolado. Li annau karena sanyanyana eta bilatung la yukhlaq min nafsil moghaladati. Fa innau maka sanyanyana itu bilatung min nafsi eta tina bilatung eta tina dat yahna ayeuna hakadinya li annau karena sanyanyana itu bilatung la yukhlaqu eta lain eta henteu dijieun eta bilatung min nafsil moghalado teh dijieun tina najis moghalado da bilatung mah lain tina bangke anjing paeh lilak-lilaya bilatungan da bilatung nama suci gitu. Ngan eta bilatung lain tina bangke anjing gitu. La yukhlaqu min nafsin mughaladatin. Bilatung nama lain. Cek tadi ku malamun urang ada hareupeut teh aya bilatungan aya hileudan. Bilatung hileud. Lamun mah ngahiji eta hileud dina jero peuteuy bari jeung teu katempo telag ge. Ada teu katempo telag ge tuluy kan. Lamun katempo mah laan heula. Kumaha lamun misah cenah ada urang wani ngadar hileud ngadar bilatung ngadar hileud dina peuteuy misah eta mah geus misah dina cangkangna dibuka teh arek diasupkeun eta ulah eta mah haram kemenang ari aya mah di jero peuteuy di jero jengkoa digayem tuluikeun eta telag eta dareupeut deui asep nah senila teh dareupeut deui iraha teh telag ge gitu. Ngan lamun hileudna misah ulah atau katingali kanyahoan laan dina peuteuy itu kanyahoan mah tuluikeun lebar peuteuy na dilan bal yatawaladu balik tabijil ya bilatung piha dina najis moghalado kadudil khali cara bilatung cuka painau maka sanyanyana itu bilatung minan nafsina khali eta tina datyahna cuka pirajeunnan dina cuka biji bilatung mun dina nangkanya sok ayanya bilatungnya
Ngaceleng nih eta belatung. Min nafsin tina datiahna cuka cenah balia talo balita bijil itu bilatung pihi dina itu cuka keluar bilatungan. Parun ari ieu hiji cabang masalah. Kola parantos ngadawuh saha Asarqawi Imam Syarqawi. Wa minal istihalati jeung eta tetep satengahna pirang-pirang anu pindah rupa inkilabu ari pindahna adami labanan getih kana jadi susu. Nah sana getih najis jadi susu mantap. Susu mah suci karena nyawa susu domba eta getih asal nama cenah. Sore Imam Syarqawi gitu. Susu teh asalna teh getih gitu. Getih najis pindah rupa. Aomanian atau getih jadi mani, jadi cai mani. Getih cai mani. Ao alqotan atau getih kimpal. Manel hate tina getih cenah teh. Wa mudghatan atawa daging sagumpal. Cenah getih. Wan kilabu jeung pindahna al baydati ndog parohon kana anak nauk jadi getihan aya getihan teh nauk teh lamun keur kokoneng najang bobodasna keneh mah biasa menang di dahar aya getihan rada kagin campur lila-lila di eta di non Cirekeman. Atau menang di dahar tangke jadi hayam menang deui di dahar gitu. Jadi hayam. Wadamil dobiyati jeung pindah rupana getih mencek miskan kana jadi misik ta minyak misik itu tina getih minyak misik tina getihnya suci eta. Aya riwayat tina bangke cenah teh bangke kijang aya riwayat teh dina naon hilap di kitab datanya nu mana kijang eta mah baheula anu ngabagiakeun zaman Nabi Adam. Waktu Nabi Adam digelarkeun ke alam dunia di antara sasatoan anu ngabagiakeun datangna Nabi Adam teh nyaeta kijang. Eta kijang apaleun yen aya pamimpin di alam dunia maka datang ngabagiakeun eta ngawilujengkeun meureun aya pamimpin mentak tina budaya eta nepi ka kiwari mun aya pamimpin aya pan selamat kitu nya udah kitu eta teh dinya apa eta kijang diusap ku Nabi Adam diusapna ku Nabi Adam ku ayana ngabagiakeun Nabi Adam ku Allah eta kijang dibere kelebihannya ta awakna jadi seungit eta kijang jadi seungit balik deui we kijang teh ka golonganana ka batur-batur nu sajena kageteun mana biasana bau kitu nya bau emek aya seungit nah ngadongeng seungitna awak kaula ku ayana kaula ngabagiakeun ka
Nabi Adam nyanurutan baturna teh datang ke Nabi Adam dayang sengit datang teh diusap ku Nabi Adam tanu kadua kaditu nama najan diusap oge teu sengit gitu teu sengit eta. Jadi anu sengit teh anu pertama anu ngabagiakeun pertama ka Nabi Adam ikhlas ngabagiakeun anak karena Allah. Anu kadua mah ngabagiakeun ka Nabi Adam mah lain karena Allah tapi hayang sengit gitu. Tah kijang anu sengit eta turun temurun turunan eta jadi minyak misik bekat di bangke enak ya aya nu nyebatkeun disucikeun cenah. Aya nu ngariwayatkeun gitu. Dak minyak misiknya. Minyak misik aya nu beureum, aya nu hideung, aya nu bodas. Minyak misik depan. Anu sok diparake ngaraja. Kadang ku japaron ngaraja campuran diracik. Minyak pake nyeun wapak japaron. Bari nyeun wapak mah sanulis ya bunga. Benar saya babari nyeun wapak mah tuh. Babari nyeun wapak. Eta misik. Wa tahrul ma'i jeung jadi suci na cai alkolili anu saeutik bil mukasarati kalawan di tempat jadi loba ditambah jadi loba. Painau maka sanyana suci istihalatun eta pindah rupana alal asohi cek kal anu sohe cai saeutik sebagai ya cai saeutik kanajisan disebut cai naon mutanais lain cai najis ya ya patul moyen ya cai saeutik kanajisan disebut mutanajis eta cai anu mutanajis saemer ka kecelakaan najis jadi mutanajis teu beunang dipake susuci saeutik digunukeun ieu bak teh ukuran 2 meter persegi digunukeun nepi ka pinuh eta bak 2 meter persegi ku cai anu kanajisan tah eta cai jadi suci beunang dikopo beunang dipake susuci model gitu model misalkan ya entah wudu atau keur wudu cai urut wudu teh katana di tanean saemer saja man mutanaji emang mustamal eta teu meunang dipake mustamal diasupkeun kana bak nu ukuran 2 meter persegi ayeuna wudu tanean deui asupkeun nepi ka pinuh eta bak tah eta dina bak eta cai nu mustamal jadi beunang dipake susuci gitu ai keur saeutik keneh mah teu meunang ngan lamun geus loba jadi meunang ayeuna batul muin eta cai mata di dia wa tahrul ma'i jeung jadi suci na cai alkolili anu saeutik cai nu saeutik ya, jadi suci kunaon jadi suci teh bimo kasaratin ku ditambahan jadi loba gitu beda jeung najis cai najis ciki digunukeun ajan sabake anger ya ciki eta mah jadi suci najis anger lamun najisan mah atawa nurut make enak misalkan aya kulah ya cai sumur saya teh saeutik sumur teh ternyata aya bangke wah banyak kocoran di cai we sana pinuh jadi loba cai teh tah meunang dipake gae nah jadi loba teh ya eta lamun saeutik mah caina teu meunang dipake antaran mutanajis ngali tambahan we ku cai tambahan jadi loba we leuwih ti 2 kula nah itu jadi meunang dipake jadi suci
Gitu. Oh, kan ngaji mah apalnya sebenarnya. Nah, ngaji. Kan orang dia ajar we ya mah. Ngamanfaatkeun waktu mah sare. Pada diajar. Sumalam mangka kare-karekanya hokeun ku anjeun. Dasar saya Nawawi. Anal ayana karena sanyanya na pirang-pirang ain ima hayawanun ima hayawan qala Ahmadu fil misbahi qala parantos ngadauh saha Ahmadu Syekh Ahmad fil misbahi dina kitab misbah wahwa jeung ari sato hayawan kullu ziruhin eta sakur-sakur anu ngabogaan ruh natikon eta ngomong hirup berarti sato ya saur Syekh Ahmad dina kitab misbah sakur-sakur anu ngabogaan ruh sato nu sakur ngabogaan ruh natikon eta ngomong kana buktina itu ruh goiro natikin atawa teu ngomong makhudun nyaeta dicopot min hayati tina lapad al hayatu yastawi sarua fihi tina lapad hayawan naon al wahidu mufradna wala jamu jeung jamakna li'annau karena sanya lapad hayawan masdarun eta masdar fil asli dina asalna hayawanun ya, pirang-pirang sato wa ima jamadun jeung anapun jamad teas nu tareuas ari nu tareuas jeung anapun ari nu tareuas ya saya cariosan ti Syekh Ahmad jadi sakur-sakur sato anu aya ruhan nu hirup eta teh ngaromong cenah eta ayana dina ruh eta urang teh ngarti Pak entah hayam jeung hayam mah ngartian sok ngobrol nih entah jeung ento ngartian cah entah kalau orang ngobrol teh ngarti berarti beda ya ngerti sini ngobrol teh berarti beda iya beda jenis beda manhaj wa amma jamadun jeung anapun ari nu tareuas wa ari teu jamad nu teu asma eta perkara laisa anu lain ieu mah hayawanan lain sato nu teu sepatu meureun bisa jadi atau naonnya nu teu wala asla hayawanin jeung lain asal natina sato wala juz'a jeung lain sajuz hayawanin tina sato lain tina sato jeung lain sabangsaning sato wala munfasilan jeung lain anu papisahan hayawanin tina badan sato wa ima pudulanun jeung ima kotoran pal hayawanun maka ari sato kuluhu tegasna sakabehna sato tohirun eta suci
ilana wa angin umpamana al kalbi anjing jeung babi al kalbi. Asalna ya. Wal jamadu jeung ari jame kayu batu jamad nah taruas kayu batu kuluhut tegasna sakabehna itu nu teres tohirun eta suci. Aya tangkal kayu nu najis teh? Hah? Aya nu kaumpolan. Kaumpolan. Ya suci teh. Aya sasatoan mah suci salianti anjing jeung babi gitu. Hayang ayo di kotoranana cenah gitu kan tadi ge. Ya di kotoranana, taina, getina. Anu teh asa serikai batu ada suci. Tapi lamun kana najisana bisa jadi najis oge. Selain najis atur najis lain tapi ku ayana kan najis kaki teh cek dina eta najisna. Li'annahu karena sanyanya nah itu zamad nu teras-teras nya kayu jeung batu. Khuliqo eta didamel la minal fi'il ibadati karena pirang-pirang non eta pirang-pirang manfaat pikeun ibadah walau min ba'dzin jeung sanajan ayana manfaat eta sawarehnal wujubi pirang-pirang jalan tina sawarena pirang-pirang jalan kalah hajari sapertikeun batu fainnahu maka sanyanya itu batu wa in lam yukal jeung sanajan teu didahar ayana batu yuntapau eta bisa dialap manfaat bihi nah bisa dialap manfaat bihi naon itu batu pil inai dina wadah masalan umpamana dijieun wawadahan dijieun manfaat batu teh dijieun we anu kreatif mending tukang mahat majieun patungnya jieun coet jieun mutu jieun ning eta itu manfaat anu baroga ilmu mah ai urang mah dipake jalan hungkul pondasi itu manfaat eta suci batu eta cek tukang bangunan neng batu ge kudu aya beungetan batu muka manfaat baheula mah pake badonon pake alat kitanya alat perang alat batu alat non ngaranna teh tulang balam pada bahasa zaman batu jen wawadahan qala parantos ngadauh sa Allah taala Gusti Allah taala walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a wa ari Gusti Allah alladzi ari anu khalaqa anu ngadamal Allah lakum mangpataker aranjeun ma kana perkara fil ardi anu tetep di bumi jami'an tegasna sakabehna eta manfaat keur urang anu aya di bumi teh matak perkara anu masih keneh araya keneh berarti masih keneh aya manfaatna ulah ngahina kana benda-benda kana makhluk komo ka jalma deui mah nah sia mah da hirup ke cenah manfaatna keur naon hirup aduh gagabah teh lamun mah geus teu aya manfaatna ku Allah ge meureun dirawatan deui gitu
Pokoknya satungtung anu akad tinggali kurang anu aya keneh ya di alam dunia berarti masih kena aya manfaat. Tirengit-rengit weh. Cek urang eta reungit naon manfaatna, capit cek anu boga pabrik obat nyamuk mah. Lamun mah eueuh reungit mah payu eta obat nyamukna. Berarti manfaat. Eta. Matak aya bahasa musibatun qaumin ala qaumin rahmatin teh. Musibah hiji kaum keur kaum nu sejen mah rahmat. Gitu. Urang mah musibah dicocokan reungit. Tapi keur nu boga pabrik bat nyamuk mah karyawan-karyawan jadi rahmat, jadi berkah. Gitu nya. Coba lamun eueuh reungit aya pabrik bat nyamuk mah. Oh, ada reungitna ge eueuh. Keur urang mah musibah. Cocokan itu. Nah itu. Pokona sakabeh perkara nu aya di alam dunia seru Allah itu aya manfaatna keur saker urang, tapi lain sakabehna keur urang. Eta. Maksudna kum di teh keur jalma. Manfaat. Batu, kayu, itu manfaat. Mata kaya keneh oge. Kumaha mun dinosaurus? Mata kayana eueuh ge berarti teu manfaat. Teu manfaat. Perkara anu aya dina diri urang tuluy eueuh berarti teu manfaat eta ke diri urang. Baheula mah babari duit teh. Itu. Nah, raya meres berarti teu manfaat eta aya dina diri urang. Tapi kan rasaan mah itu dipake hade, rasaan urang dipake hade teh. Penting monggo bugus cek Gusti mah. Lain karena Gusti, karena naon we kitu nya. Itu. Karena keur sombong-sombong atau keur bangga-banggaan. Baheula mah urang teh boga ieu boga aya mah eueuh. Berarti teu manfaat ke diri urang mata ku Gusti dirawatan deui ge. Tapi kan rasaan mah kurang tadi dipake hade nya rasaan urang. Gitu. Berarti cek Gusti mah eta da kahadean teh lain keur kaula cenah eta mah kahadean teh yang bangga-banggaan we cenah. Yang kesombongan, yang disebut sebut. Daripada tambah-tambah dosa cenah mending dileungitkeun we cenah gitu. Mantap. Lamun aya pamaksadan hese itu ya teh berarti lain manfaatna. Jangan nu maslahat nu manfaat ke diri urang, lamun maslahat jeung manfaat ke diri urang pasti aya wae di urang. Satungtung aya keneh dina di urang berarti eta aya manfaat ke diri urang. Gitu. Tak tong kaget. Lamun asalna aya jadi eueuh, asalna eueuh jadi aya, tong kaget. Ku Allah. Ieu mah bisi manyangkeun dosa cenah diingu ge dileungitkeun ku Gusti teh. Ieu mah awewe teh bisi manyangkeun dosa cenah kieu pimadoroteun beureut dipisahkeun ku Gusti teh. Gitu lah. Urang tong nempokana kese kagigir nyalahkeun itu nyalahkeun ieu karena kata-kata dosa. Mana diajar ulah silih salahkeun. Diajar ulah nyalahkeun, tapi diajar narima yen ieu bagian hirup urang anu kudu dijalankeun kitu we. Reka rasa hade, reka rasa goreng cek paribasa da yakin Allah moal mungkin mere nu goreng karasa goreng. Da lain goreng saber urang can apal kamangpaatanna eta perkara. Contoh kieu Sep. Aya tukang tahu duaan rek dagang tahu. Misalkan rek dagang tahu tidir ka mana ka Bandung eta tukang tahu ditanggung. Lempang heula misalkan rek ka jalan raya darek kana bus naik heula mobil aya nu hiji dijalikeun eta tukang tahu teh labuh bae tahuna eta tong boro untung batina oge eueuh lantaran tahu bubuk eta nya rugi teu rugi waktu harita mah haneueul rugi teu bisa dagang 2 jam kemudian pantas labu eta nu saurang mah dagang we ka ditu terus naik bus
2 jam kemudian aya kabar. Naon kabar? Bus anu ditumpahkan ku baturna ketabrakan. Potong kata tukang tahu aja deh mah. Gitu. Cek tukang tahu nu labuh teh lah kumaha tah. Nu tadi naroge untung orang labuh. Tah berarti sengaja labuna eta ku Allah disalamatkeun. Da urang teu apal alam kahareupna. Mata lamun aya perkara naon wae keur dari urang itu ieu. Itu kan nyaha Allah, orang teu apa. Mun mika hayang hiji perkara can laksana we henteu we eta kumaha itu geus asa berarti mah ku Allah disalamatkeun. Supaya bisi kumaha meureun gitu. Orang sing inget teh kadinya. Tong nyalahkeun itu ieu mantah ulah silih salahkeun. Karena tamah-tamah dosa hese minta hampura teh. Lagi gerasok. Orang nyalahkan seseorang, wani teh minta hampura. Nyalahkan pemerintah, pemerintah teh kieu wani teh minta hampura urang. Ku aya hese nobatanana meningahkeun teh. Dageurna darek ngelingan teu mampu ngelingan ngan ingkar we urang na teh kitu. Ulah tamah-tamah dosa dina diri urang. Mentak ulah silih salahkan ulah nyalahkeun da anu ulah ngingetkeun ieu bagian hirup urang anu kudu dijalankeun ku urang. Setiap sirah boga pemikiran, setiap awak boga perjalanan, setiap langkah boga tujuan itu masing-masing boga itu. Moal sarua ketika beda jeung urang ulah dianggap goreng gitu. Beda partai pasea, beda pilihan pasea aduh. Naonan geura eta? Dianggap teh urang teh bener eta nu kitu teh panyakit dina diri urang teh. Geus ngarumasakeun geus boga rasa urang asa bener. Padahal mah cek urang mah da kieu nah jadi ngatur batur gitu. Kuna ge urang diatur ku diri urang. Tong borong ngarobah batur, ngarobah diri urang ge hese, komo ngarobah batur. Kahayang teh pemerintah teh kieu nah jadi ngatur pemerintah. Gitu. Najan gagaleunang, najan amuk-amukan, najan kumaha. Katanya damal ngarubah keayaan karena nguras energi gitu. Matak ulah nyalahkeun ulah silih salahkeun gitu. Diajar ulah silih salahkeun urang diajar tumarima kana takdir kana keayaan gitu. Tumarima yen ieu bagian hirup urang anu kudu dijalankeun anu kudu disanghareupan eta matak jadi sareng Allah waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah ngadamel perkara anu aya mangpaatna pikeun urang, pikeun jalma. Geus urang kumaha Allah nyaah nu aya di bumi ieu sakabehna. Eta pikeun urang, ngan urang bisa henteu ngamangpaatkeunana. Eta hungkul tah. Jeung tangkacau ge heula kana tangkacau teh, lanceuk ka tangkacau teh nya. Jeung huwi we heula. Lanceuk eta ka huwi teh. Beda deui jeung bala-bala mah da jeunannya teh. Batako mah jeunan jelema. Eta nya ieu mah langsung ti Gusti Allah mah da sampe jukut. Jeung sireum ge eta cacing da teh. Pokona mah manusia mah bungsuna di jeunan ge. Gitu. Mantak bungsuna mah dipikanya Gusti Allah sadia-sadia. Eta kabeh disadiakeun keur kamangpaatan ibadahna urang selaku jalma gitu. Cak reungit cak itu manfaatna. Wal fudulatu jeung ari pirang-pirang naon eta kotoran salah satu eta ayat 3 aksamin salah satu aksamin eta ayat 3 bagian kotoran mastakhala kahiji perkara istakhala anu pindah rupa ieu kotoran fil batinil hayawani dina jero beteungna sato ila pasadin nepi ka ruksa bahwa mangkari ieu mak najisun eta najis nu ruksa
Seperti mana? Kadamin seperti getih. Atau seperti kia ya? Orang ngadahar sangu. Itunya. Ari sangu suci itu. Suci. Dahar lawan-lawan ngahejeun jadi kotoran. Rupana anger atau robah? Robah tak jadi najis itu. Itu. Sebab cek tadi Syarah Nawawi kotoran teh aya 3 bagian. Hiji nyeta mastahala fil batinil hayawani ila pasadi pawa najisun. Jukut itu suci. Didahar ku doma. Gayam ayam podol doma teh biji podol na peluk tah. Jadi najis teh. Najis tayina teh gitu. Sabab naon robah nu asalna jukut asupana beteung bijil deui tina liang tayina robah gitu. Jadi najis. Wa ma la yastahilu jeung kadua perkara la yastahilu anu teu pindah rupana eta ma patahirun mangka eta suci hukumna kal aroki sapertikeun kesang bijian minal hayawani tina satatahirin anu suci anu terobah model kieu teh payun asep boga careuh di paraban kopi paraban teh diberena naon deui kopi-kopina bijil deui kopi robah teu robah sikina teh kitu we pelakeun jadi edanya maka itu suci halal gitu. Matak cek patul muin gitu ninganan cek patul muin lamun mah eta sato ngadahar sisikian terus podona teh petina sisikian eta teh dipelakeun teh matak jadi tah maka eta mutanajis halal wasuh we suci gitu teh dahar we model naon luak itu model luak teh careuh teh coba lamun najis wah di Daremo cenah pabrik naon teh suci eta anu keluar terobah itu suci anu tadi mah keluar robah maka najis ayeuna mah keluar asup keluar derobah itu kesang ya teh hayam teh aya kesangan kucing teh aya kesangan aduh tanya katilu wa ma yastahilu jeung katiluna perkara yastahilu anu pindah rupa ieu ma ila solahin kana kaberesan atau kamaslahatan patohirun mangka eta suci aidon deui kalabanin seperti cai susu cai susu teman ada keluar itu kotoran kene keluar susu sapi gitu kan jadi aya tilu nu keluar tina badan urang teh aya anu robah dina jero badana biji asup lain bijilna lain eta mah najis aya nu anger eta mah suci model kesang gitu nya asup cai bijil kesang aya oge nu suci deui anu naon anu manfaat seperti susu manfaat gitu. Bisa diuyup bisa diinum eta susu nanti loba anak sapi anu susu sapi nah tak temenan kawin saat sapi teh sebab itu dulur sa susu teh
Ya satu menang enak kawin ka dulur sasusu teh Pak. Minimal 3 regotan. Made baheula mah pan kieu geuninganan, baheula masuk ka kebon. Boga budak leutik PHP-keun ka tetangga ngasuh. Indung bapana mah ka karebon, atuh budak teh kan hayang nyusu ceurik. Disusuan ku tetanggana teh. Gitu. Tah, lamun leuwih teh 3 regot, 3 kenyotan, tah berarti anak sasusu. Anakna kata indung sasusu. Susu ke made lamang boga dulur sasusu. Eta boga da. Baheula cenah kitu ditaringakeun ka kebon. Dia asuh susuan. Dulur sama tak boga dulur sasusu tak inget teh bisi papisah bisi jauh gitu kawin gitu. Teu meunang da eta dulur sasusu gitu. Boga aya deket lah eta mah. Di orang-orang keneh lah. Jauh inget teh gitu. Wa'lam jeung kanyahokeun ku anjeun anal munfasila kana sanyanyana anu geus pisah minal hayawanin tina sato naon wae kamayatatihi eta seperti bangke sato ila sya'ro angin buluna makulin nah satu buluna sato makulin nusok di dahar anu sok di dahar wa saufahu jeung bulu lemesna wa wabarahu jeung bulu kasarna waraisahu jeung bulu badagna patahirun mangka eta suci hukumna. Anu sok di dalahar, naon sok di dahar? Ayam, domba, sapi, muning, mek, tabuluna ge suci. Tenang aja suci. Kadahar nyulai ngadahar buluna unggul mah kernaon karena buluna unggul ya mah ayam da laanan buluna teh yakin ngaleutikeun hese ngalana nah arek buluna unggul dahar ulah aya kitu bet ucing eta daekeun beurit teh daekeun are urang misalkan gitu. Kumaha lamun cenah hayamna paeh anal munfasila minal hayawanil kamaitati nah, daging nama itu najis ngan bulu nama teu ya hayam paeh daging nama najis mata cek tadi anal munfasilu minal hayawanil kamaitatin nah teu perang-perang satu anu sok didahar itu iya na angin buluna tak buluna mah eta suci patairun suci wa suka jeung sanajan dimang mangan pinajasatihi naon dina najisna itu bulu anu sok didahar kal mulqa sapertikeun anu dialungkeun alal kaemani kana jarian kajarian masalan saumpamana wa jeung ari kaemani yanun kaguruan madi'u eta tempatna miqamati miceun runta paslun wallahu a'lam bishawab.